Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Novelia Trianita Ananda di kelas 10 IPS 1. Bade ngadongeng Sireum jeung Japati. Dina hiji poe aya sireum rek nginum di sisi walungan. Keur ngarayap ka handap manehna ti soledad, pluk ragragana cai. Hadena caina rada ngeuyeumbeub palebah dinya mah. Tapi keukeuh bae ari ngojay ka sisi mah manehna teu bisaeun. Sireum ngageroan, "Tulung, ieu kuring rek dikelelep tulungan." Kabeneran aya Japati keur cindeteun dina dahan kai anu nyodor ka luhureun cai. Kadengeuna aya sireum gegeroan menta tulung. Barang ngareret ka handap, katenjoeun sireum gegeroan menta tulung. Barang ngareret ka handap katenjeun oge sireum keur kokosehan. Japati karunyaeun ngageleber hiber bari ngegel daun salembar. Song diasongkeun daun teh ka hareupeun sireum. Tuluy muntang kana daun ku Japati dibawa ka darat sok digolerkeun kana taneuh. Sireum pohara nganuhunkeunana ka Japati anu geus ngalepaskeun manehna dina bahaya. Dina hiji mangsa Japati teh cindeteun dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sireum anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya paninggaran nyamperkeun leumpangna ke katayepan. Teu talang deui buru-buru sireum nyamperkeun Japati bari ngaharewas ka manehna. "Heh Japati, buru-buru geura hiber tuh aya paninggaran keur ngintip." Paninggaran geus ngawengkang bedilna. Teu lila Japati buru-buru ngageleber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sireum ceuk Japati, "Nuhun pisan sakadang sireum. Kuring geus ditulungan ku anjeun lepas tina balai." Jawab sireum, "Ari eta mah kapanan kawajiban sararea, eta wajib komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teu lantaran geus ditulungan ku sampean." Tah kitu lalakon sireum jeung Japati anu akur jeung silih tulungan. Sakitu dongeng